Bah, Naon? mekeun motor mogok. Oh, nangan cilok. Sakata segala rupa nangan cilok. Cilok mah tuh waya kieu macan geus eta euy geus areueuh juga nama geus naon geus tarutup eueun nu dagang-dagang aca tong aya we cilok atuh tanggal sampeut tah. Nyeun comro euy. Lain nanyakeun cilok, itu pangamekeun motor apina padam. Oh, aya nu ngidamnya. Heuh, aya nu ngidam atuh euy. Eta teh perlunya ulah dipungpang ai jang nu midam hayang cilok mah. Kena sok ngacai sia. Ngelay ka dia yo. Hese ngubaran na ge curug kudu diales-ales kieu. Mun aya teh aya. Lanjut. Eta atuh tuh kana motor tuh neangan nyiar ka ditu aya jang nu ngidam kudu neangan jauh-jauh ge teangan pokona malah tukang cilok teh di mana beradana. Susul ongkot tuh aya motor tuh. Lain nanyakeun cilok pangamekeun motor mogok. Ah, karena itu meuli cilok ya, jing. Jing meuli cilok. Lah ieu, dasar nu saliwang teuing hararese di titah teh.